Sanguyunan ngatata budaya Sunda kasumanap kasumedang kaparung ka ujung cahaya sumanget urang berjuang wani tarung korban jiwa bugatti kadampah muraka tangatuna mah tang tuna engke kabuka naonana mama asal suka jadi lara asal suka jadi lara temasna jadi cilaka geringanan jadi cilaka ligar naon eta teh cep ligar barang teh menepat mah silidang dosa sangkan jantan sauyunan sangkan jantan sauyunan salah jeung walasan hati-hati tangatuk ngasih nage bukti senisi jadi atikan tontonan jadi tuntunan tawis tu mampika takdir tanah sadrah tu marima saban wanci moal moho nyebat asmaning pangeran saketika sedikingkir salaksak kabarat rasa hate langgeng nyantel motel wegah mun kedah paangga ayeuna kumaha ayeuna layeuna kamari isukan geus beda deui isukan geus beda deui salah jeung carita Ratu Natra kasorang tara kaliwat nu anyar ngarasa kulipat katemongan salariwat kieu kagetan nirahan ningali kagetan nirahan ningali dawala prapta Eyang Pramesi Jagat Nata Batara Guru Esuni kaget ningal dawala ilmu panemuna luar biasa dewa taya nu manggap mulia unirahangan dika mengkaten pengandikanipun tawala anyun dina waktu ayeuna ku kaula diizinan asup ka sawarga nganu sabenerna anyun teh naon atuh
pangnahayang nyokot hak anjeun ka dieu teh memang anjeun aya hak sumohon kitu moal patos-patos abdi dongkap ka sawarga sareng pun lanceuk lamun abdi teu terang yen mang teh rayina pun bapa memang itu da memang bener tugas kaula aya di dieu bapa maneh aya di ditu ngan ieu teh anu sabenerna naha anjeun dawala sanes ai abdi mah ka dieu sote dumeh we kitu ai emang mah sanak-anak sararna mobil mewah imah aralus gedong sigrong pangkat laluhur ai abdi tuang oge koreh cok dar isuk henteu sore cek paribasana abdi teh peurih geuningan da di dunya mah itu loba harta mah teu dihargaan batur eueun nu ngahargaan tara anu nanya acan da ka abdi ge kitu sok si we kulan si dawala we si udel si petruk jeung si bagong tong kadewe ka dawala si teh bandeu ka cepot sastra jingga eta mah di Jawa si teh hakeun bae da sarua atuh jadi urang mah eueuh nu ngahargaan ka urang mah tata akibat abdi teu gaduh harta bana teu aya panangeun kitu dan jelema ayeuna mah mandangna teh kana gamarna kitu kaleci we dicocoo jadi ka itu teh nepi-nepi atuh kitu jadi mandangna teh gamar jeung nyawa kaleci kademel ka harti ku maneh mah tah di mana engke geus dewasa sarea kapangih geus paeh mah bakal kapangih oh iya kaleci teh ayeuna mah moal kapangih satungtung maneh kalar itu kitu tah kitu abdi teh bade nyana hak abdi teh ka dieu teh da yakin ieu teh da saur bapa tadi jadi dijurungkeun ku bapa maneh sumuhun ngan abdi nya bapa teh memang aya hak bapa nyarios ka abdi aya hak di sawarga tah abdi ayeuna bade nyuhunkeun hak abdi keur abdi anu salami ieu abdi ratusan tahun ngabdi nutur-nutur anu jadi bapa neangan dunungan anu geusan pidununganeun anu nyaah kasasama nu sabar tawakal neangan lain dengan dukun lain neangan dunungan anu bener-bener ngajalankeun rel kamanusaana bener nu ngabaktina ka nagara jeung ka bangsana teu korupsi kitu maksudna mah tah kitu jadi ayeuna teh abdi teh aya hak di dieu meureun memang maneh geus disadiakeun hak maneh ngan pek bae eta hak maneh bakal dicokot bakal dibikeun ku kaula dicokot ku maneh ku kaula bakal dibikeun maksud teh eta gan tingali heula ieu naon kitu kula bakal tah ieu hiji suratna sumuhun aya mandat ti kaula susuratan keur maneh ieu bakal dibikeun aduh alhamdulillahirabbil alamin jazakallahu khairan kasiro bade iraha atuh dipasikeunana bade iraha cuah bakal beunghar dewek euy beunghar euy ya tingalikeun ieu Kakang Panji kumaha jadi tingalikeun kaula bakal nibankeun aji kemayan piraku kaula dek masrakeun kitu bae oh mangga cinandak tumamrat maduging laras singa watek aji kang lindung cinandak tumamrat
madu kinglaras hingga watek aji kang linewi aji kemayan gerak dibankeun ka anjeun dawala gerak rasakeun ku anjeun. Aduh. Si dawala kuda juga koler euy. Alah, sieun ceh siapa acara naon? Tingali Kakang Panji. Oh, ladalak. Jago ngagoler. Tingali udang maneh dawala lamun bener maneh jago mal aya nu bisa ngungkulan kana aji kemayan. Aduh si dawala cempes dawala cedek oge tadi kebalik mal mampu ngelawan nenek ceceh. Jeung teu buka duit keur balik deui. Lu. Dereng hapan euy. Di mana ya teh A? Tengah wadul saya dawala. Ndang nyaho da oge. Geus kasaksi ka dijayan maneh. Aduh Kakang Panji geuning kalah hudang si dawala. Nepi ka kieu na boga ilmu teh keur ngahianat we ka sasama komo ieu kadulur. Komo ka batur meureun lamun dipikir dibulak-balik boga ilmu teh. Ta ieu ilmu model kitu teh ilmu anu moal mangpaat ka ituna. Moal nepi ka pangeranana bakal digebruskeun ka neraka jahanam nu kieu mah. Setesiok sudon wae beuting moal beuting digebruskeun kana sayur es. Di mana ya sayur es teh? Oh, sayur es ya anu asupkeun kana kulkas belegug. Sayur es teh. Bener. Sayur nangka geuning abus kana es jadi tiis. Eta mah atuh gudeg eta mah. Aya budak mah teu ngadenge pot. Ketos atuh eta mah heuh ke nyaho. Aya ketos saperti ngabalur teh balur leungeun. Eta mah paranti nulis tuh kertas mah. Mingeus dawala sia cucu. Kemana karep wae saja ngomong teh. Ari karep mah atuh. Ieu tukang saron. Karep teh. Barep cuma-cuma dawala. Aduh, Kakang Panji kumaha ki adi? Lamun kieu carana gerak cokot itu lembu andini gerak galai ku lembu andini. Mangga ki adi mangga. Mangga kiadi telembuan dini gani. Walum dewa teka tingali ku bangsa manusia. Aya naon ieu teh? Kaula lembuan dini usi. Anjeun wayahna itu kidawala gerak galai ku anjeun supaya ajal masing pati temani kaning perlaya. Mangga kulon. He andini anjeun teh apanan makhluk anu bener-bener ngabdi kadununganana. Ngabdi anjeun ka jelema bener ayeuna jelema salah ku anjeun dek dituturkeun. Asa piraku anjeun dek tega ka kuring. Pan kuring teh ieu teh dulur anjeun keneh. Anjeun asal sarua jeung kaula tina asal muasal tina opat cahaya. Saasal sabakal anjeun tina cahaya beureum, tina cahaya koneng, tina cahaya hideung, tina cahaya cai. Sarua jeung kuring saasal jeung sabakal asal tina bumi. Piraku anjeun dek ngahianat ka sasama. Waduh ampun kidawala itu geuningan putrana Kakang Semar Bapa Semar. Aya kakang aya bapa anje. Lanjut ongkom nya. Wah direntet aja mah.
Jika tanya baru ongkoh. Aduh, ampun Gusti Nu Agung. Lembu Andini tetiasa merwasa dawala. Waduh Gusti teu mampu kaula ampun kaula. Adalah lembu Andini ki adi teu mempan Teringran Najoan deningalaka Akang Panji kumaha lamun kieu kumaha ki adi kumaha kaula dek kabur ka Tumaritis beta pertanggungjawaban ka Kakang Semar. Jadu Allah Pantrang mulang Deningalaka lain jol cing balenyeng we. Cing laleos teu pararuguh kitu. Ari tamu diantep teh disuguhan teh naon kalkah ngagaleh ku sapi. Untung kuring waspada permana tinggal. Dakun hayaga mah teu katingali. Goib teh teh. Teu kaciri. Aya kitu hungkul ta ilmu teh nya. Hayu atuh wang tuturkeun ku urang. Hayu da wala. Uang bari sakalian ka belah dinya. Ka mana? Uang nyimpang heula urang. Nyimpang ka mana urang? Balik isyuk. Ayo gawalu daguan si dawala dewek dek nyokot heula ka picing di dieu ya. Dek mawa yang cik kawah Chandra dibuka deh. Hubung sayunan meningkat ke pangwangunan Sikarawe babarengan ulah rek aing-aingan Asra jingga dawala anu dina waktu sayeuna sasatna nuturkeun Batara Guru anu lumpat ka Tumaritis. Nyaeta Batara Guru saja nyuhunkeun pertanggungjawaban ka Semar Badranaya sabab yakin ieu saur Batara Guru da embutanana yen Semar nu janten ulon-ulon. Kacarios di Tumaritis Semar ura kuda pawarna kasumpingan para Pandawa Andri saluan ku Prabu Batara Kersa saking Jenggala Manik. Yu Prabu Yudhistira Bima Arjuna Samilenga. Ucu amuing ujang dewek memikiran si dawala mudah-mudahan we aya dina kasalametan dewek teh asat percaya teu percaya si dawala aya kahayang model kitu pantes sudah geus ratusan tahun nutur-nutur dewek dibawa sangsara ku dewek dek teu kitu kumaha atuh jang lamun dipikiran mana kesel tumibana ka jalma anu lemah iman mah kitu ujang sok tumiba ka kesel ka keheul kapusing eta teh ulah kaget tucu ari margina kieu urang dina waktu urang keur senang ucu
Kerlubak libuk harta bana bro di juru bro dipantau ngelayah di tengah imah buncir lit loba duit kinah nyenang mobil harerang imah bertingkat tah ieu teh ucu ulah cicingeun teuing sabab ieu teh ujian keur urang sarerea. Ya teh ujian keur urang sarerea ngeunaan takdir anu makawasa ka manusia. Sabab ai manusia bakal katibanan kudu makawasa mangrebu-rebu karepotan keur dirina sewang-sewangan. Bakal diuji anu beunghar kadang-kadang kapalingan. Kadang-kadang anu dagang karugian anu keur loba duit kadang-kadang leungit ujian terupa-rupa ku panyakit ya di keluarga urang tah ieu teh hartina urang teh can wawuh jeung pangeranana. Naon sababangna kitu Allah nibankeun ka urang sarerea aing hayang dikanyahokeun ku anjeun. Sabab anjeun can apal kana diri pribadi sewang-sewangan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu ucu. Sing manusia anu apal kana kadirina bakal apal ka Gustina. Lain ukur ucap hungkul tapi jeung kanyataanana. Didinya bakal ngeunahna iman jeung takwa kudu makawasa. Didinya bakal karasana genahna urang hirup di alam dunya. Moal leungit keimanan urang kateguhan urang ja. Moal mandang sanajan badi loba duit mal nempo duit. Tapi kudroh Allah na tina asal muasal eta. Tong boro gede duit puluhan miliar. Ningali imah mobil ulah ditempo imah na jeung mobilna tapi di mana asal muasalna eta jadina mobil jeung jadina imah asal lamun jelema geus nepi ka tapakuran ada tanda pakuran kan ieu perkara jelema bakal ngadeukeukeun atau bakal nganyahokeun ka pangeranana yang nu matak di dieu cing waspada ka silalaing cu bisi awal akhir sila laing sirup pada sok bingung kadang-kadang kakaler kakidul kakulon kawetan belenyeng ka itu belenyeng ka dieu ujang kadang-kadang anu poho kana temah wadi mah lumpat teh kadukun apanan dayang payu hayang naik pangkat hayang dipikanya ku dunungan tah ieu teh ujang cing waspada ila laing teh nganu ngaharti lemah iman jeung poek dina pikiran jadi can mangih jati diri anu sabenerna dewek ayeuna si dawala kasebut si dawala bakal pandangan di dohirna si dawala bakal ubudunya hayang boga dunya hayang boga harta bana syariat nama atau hakikat mah hayang beunghar we si dawala teh tapi meureun si dawala boga tujuan anu utama jerona dawala teh sah lain dawala nu asli mah dewek geus katingali tu geuning dulur dewek di sawarga maniloka ujang amuing itu lalumpatan di becir gitu keun ditadah ku dewek di dieu keur mah dewek hayang panggih deui geus seubel dewek kitu panggih jeung jadi dulur teu silaturahim adi yap ka dieu adi jaya kiri jaya lebak ngalap pempal dipetikan isindiri wirang awak nu gencang
pon sorangan kayak lumut aya lumut dina batu Kakang Badranaya kapunten kaula Kang Ai makanya mah sia era deuleu bisa aya dunungan deuleu tong nyemah ka dewek sia teh memangkeun bae Pandawa apal oge da memang bener adi salira Kakang Semar ya wayahna be kedah nampi amwing da eta si dawala atuh da kasedih teuy euy nyacrak tamah sumaramba Kakang Semar Seirene dina solasi hayang kaula ngahaturkeun semah wong aracana maya semah kaula aya dina dampal sari rajeng hayang ditarima awak maneh Kresna aduh bagja tina man aya naon atuh hayang calik kumelar ti pawenangan kudu ngajadi pantangan ulah nyieun kaonan sabab teu widi pangeran ulah kaget Semar aing Bima saking bungkul podang cisin sabaraha siang ulah kaget aing rapisa tatak rama kaya wong lian mangga teu naon amuing si Eyang guru aku sembahyang wong harcana maya diterima ku kaula Bima si kakangku celiteng oh yai ditampi ku akang yai lain daun awi lancah berem di taweran lain-lain bagja diri bagja dengeng di bageran kumaha sangkan ulah Kakang Semar kaula Arjuna kaula percaya geuning dawala teh leres ieu teh parantos aya izin ti salira leres agan aduh Eyang ngahaturkeun semua ngarasana maya kaula Arjuna diterima Arjuna calik teu kapino damel geuningan leres ieu teh
ayo Pepejajaran kabibu nona mamah meser Ratna kupat di amonan pepeja abdi rek wangsu salajengna ulang upat kawonan Cikureng Gunung Cikureng nona tempat niis macang geli menempat turai abi nangis menempat tepi abdi nangis gunung guntur gunung guntur jalan nama kaparakatan amit mundur amit mundur amit mundur wire badai parantosan Pasir koja karapitan pita plakeun teu dibantu abdi sumaja pamitan nyanggakeun wilujeng kantun wilujeng kantun ari kamangaros jeung calaprang malati di sisi cai malati di sisi cai bilik lami tepat-tepan pamuki ulah krek lali pamuki ulah krek lali lain-lain daun awi lancah berem di taweran lain-lain bagja diri bagja dengan di bageran Kakang Semar anjeun teh dina waktu ieu kudu aya pertanggungjawan jawab perihal dawala unggah kasawarga nyuhunkeun hakna. Ai. Nah, ai si laing. Eyang Semar Eyang Semar Eyang Semar naon ieu teh Yoy eyang wae kawa aing apa samemeh aing ka dieu tadi nyaho si eyang guru yen Semar disembah ku sayang guru berarti si eyang Semar saluhureunana dulurna amwing da ieu si ulang ajar nama ulon-ulon nama ieu
Padahal teh lain wayah kieu tengah peuting datang teh atuh lain wayah kieu. Make jendela jalan. Kakang Semar naon pangna anjeun nepi ka kieu nepi ka datang ka aing memang dek nangtukeun pertanggungjawaban Kakang Semar keun bae da ieu mah supaya kabuka ku sarerea memang Semar Badranaya sategesna lanceuk kaula aya hak di sawarga ahli waris sawarga. Nah Aisyah kalah dibolekerkeun tapi ieu teh ngan seret dieu we anjeun kudu balik di kana asalna ngucapkeun anjeun ulah eyang tapi kudu tetep Kakang Semar ai boga adi ti mana lamun sakitu maju naon sababna dawala nepi ka kitu nah ieu teh dititah ku Kakang Semar atawa kumaha ai pujang hanya nyaring sarege teu ngimpi-ngimpi acan nah ai Kakang Semar eueuh anu nitah adalah eta mah kahayangna si dawala deuk kitu pantes deul ratusan tahun si dawala dibawa sangsara wajib si dawala deh gitu ge kan si lain we elingna kanu jadi dulur boga harta banda teu eling kanu jadi dulur tempo keluarga aing kumaha tempo itu pabiasana di dapur kumaha cik atuh boga pangkat boga kadudukan teh anjeun teh kudu inget kanu leutik anjeun teh hiji pingpinna dewa raja Triloka dipercaya sia di luhur ku ngageringkeunana dewek nu nampana ti dieu nu ngojok-ojokna si Togog. Nah Aisyah geus ratusan tahun nepi ka wayah kiwari nepi ka eueuh pisan sugan sakali bere we nganterkeun eueuh nepi ka hare-hare kanu jadi dulur anjeun teh batara guru pangkat. Nah kapangkatan anjeun teh dek di pake agul kabeungharan anjeun teh dek dipake mewah-mewah sorangan poho kana pangbalikan anjeun asal ti mana rek mulang ka mana cing inget atuh kana Purwa Daksina Purwa teh wiwitan Daksina teh wekasan asal jadi pamimpin teh ti rakyat heula. Geus jadi rakyat mah mungkin jadi pamimpin deui paling untung ka itu napaeh. Sabab eta mah tujuan manusia di alam dunia lain kabeungharan, lain kapinteran, lain kasuksesan. Tujuan manusia akhirna paeh. Ka ituna. Nu sukses jelema di alam dunia lain kabeungharan, tapi nu nyaho kana jati dirina nyaho ka pangeranana. Aduh, memang kaula teh salah hampura Kakang Semar lain nganu ngahartos apan ieu mah parantos perjanjian ulah nganyah-kanyahoankeun ku masyarakat ti tilu alam pan aya waktu da rek gawe hungkul atau rek gawe wae maneh di ditu da meureun aya salsena kali-kali datang ngawayah kumaha maneh teh dewa batara maneh teh pinter loba luhung ilmu jebar pangabisa sugihing pangarti atuh gunakeun kailmuan anjeun teh paningali anjeun teh gunakeun hampura kaula ya memang eta ge parantos disadiakeun keur si dawala keur keluarga Kakang Semar parantos aya surat-suratna ngan kaula maldek masrahkeun ayeuna bagianana tapi engke akhirna can waktuna we dipasrahkeun ka dawala engke ge bakal dipasrahkeun heuy paingan euy dewek geus nepi ka dieu ka Tumaritis jeung si dawala ngadengekeun we ci luar dewek
Pek bener heueuh. Lain be sasauran bieu gusip eta Batara Guru, Barakatak Guru. Naon cenah bieu geuningan kadenge teu geus laing. Heuh kumaha cenah bieu teh? Aya bagianana ganjaranna teh cenah heueuh kieu ta eta. Jadi lamun urang misalkan daek ibadah, daek lekat salat didaekeun ku makawasa, lain daek urang kuduna didaekeun. Heuh da urang mah teu boga naon-naon. Daek salat didaekeun salat. Daek ibadah didaekeun, daek merembaweh didaekeun teh. Jadi daekeun mah anjeun wah katambahan ku nafsu mah poe ku kajuna. Tah. Jadi urang teh lamun urang di dunya teu misalkan ieu hasil ti urang pagawean contohna urang daek ibadah nu tadi teh hek urang ieu teu diijabah-ijabah cah buacing jaga di akhirat kicu ulah mang urang mah ibadah mah terus samodarna tah kicu urang sapaehna ibadah mah kicu nu majak jauh ge rek kalalap deui deh ka da heuri dituna ge. Punten ya abdi cing tepakan kenang atuh lain ai aduh tah ieu si dawala ieu dawala maneh geus aya hakna geus disadiakeun sumuhun tadi ge kadang nuju di sawarga parantos disadiakeun namun geuningan kitu buk-buktosna kalah nibankeun ka abdi kalah diusir hampura dawala sategesna kaula teh hayang nyaho ka bapa anjeun nah bener jeung henteu na maneh dititah ku bapa maneh sing sumpah demi Allah teh teu dititah ku bapa abdi sorangan si julang ngapak teuing inisiatif sorangan yang nu matak-tak geus jang maneh aya bagianana cu dan tempo Batara Guru saha anu aya di dawala aduh cing bukakeun pananya maneh sasatna anu dina lebetna dawala si horeng Sang Hyang Tunggal mur cahaya sesekar ning wanget cahaya gilang gumilang lingwang mukswa salirane cahaya gilang gumilang gilang gumilang memang kaula Bapa Nyun Semar Badranaya Batara Guru kaula tunggal kaula pangna kieu teh bongan aranyun sarerea henteu saling koreksi diri teu saling pikanyaah antara dulur jeung dulur nepi ka patojaiyah antara baraya jeung baraya pang-pangna anjeun Batara Guru anjeun salaku anu dipercaya di sawarga tapi anjeun leungit kana temah wadi poho kana wiwitan anu tangtu tina janji anu tangtu anu asal tadi anu ditugaskeun ku kaula kuali wayahna ayeuna geus tepung antara anjeun antara Batara Guru si guru ejeng si Semar kaula dek balik ka alang-alang kumitir pekcing alalakur hirup kumuh babarengan di alam dunia geraprak gerateangan jatina diri anjeun lain dek nemongkeun kagagahan anjeun pribadi sakabeh perkara anu aya di alam dunia anu tumiba ka anjeun sarerea dek nemongkeun kagagahan makawasa maneh mah eueuh nanaonan kabeh oge kaula bakal mulang ka alang-alang kumitir
Amuing tuh tingali barudak. Adik kenyataan anak geningan kolot orang sorangan amuing bagja nu taya papadana kade geus laing pepejeuna jang. Aduh punten Bapak abdi dipayun heuh kejangkeun bae jang. Sabtutasna ieu mulih kalang-alang kumitir sapratanipun ya raja ti nagara Jamura Dewi Patumuk katumari. Ulah kaget. Allah ningalaga Semar Badranaya Batara Guru aing teu sudi rasa ning ati teu suka rasa ning diri pribadi aing. Ampun. Wah. Nyeri kabina-bina kurang panawa. Nepi ka aing teu dionang. Nah aya tetangga sabelah dionang aing sorangan teu dionang. Nah kumaha ari nasib kula diri ngambang kabandang gajambaring kumanehna diri nguyung kapentang alang layung kumanehna di mana atuh di mana sareret jeung saliwat matak tibelat susahilapna kanyerian aing wadrek poho sanajan rupu padu ngerapul maka sarana taneuh beureum tetep aing bakal ngancurkeun Pandawa bakal ngancurkeun Pandawa hutang pati payara pati hutang wirang payar wirang. Wadai lintang ti lamun kena hate aing lintang ti Pandawa kudu ancur ditumpas ku kaula ulah aya di alam dunya. Yang nepi ka kituna eta ucu kalakuan si Togog dadewek mengeus katempo deuleu. Semar Badranaya Burayut tetap beteungna. Nya saya tambah da kitu lamun pangihu. Prabu Batara Kresna mentangkeun cakra undaksana. Dipun lepas dening Prabu Batara Kresna leungit tanpa bilang tanpa karajangira tangi janten Togog Wijamadri. Wah! Ampun Kakang Semar ampun geus katohian dewa Kakang Semar ampun Kakang Semar. Aduh Togog waduh si Adi. Nah siang geus saking ku heubeul sateteu panggih. Aduh Kakang Semar hapunten abdi hoyong pendak abdi teh Kakang Semar. Mata kikituan teh hoyong pendak abdi. Sono Kakang Semar hoyong ketemu deh. Aduh bagja tinemanan atuh lamun kitu carana mahayu urang kalang-alang kumi nah eka adi sarwana deui kaula deuk mulang ka sawarga Maniloka. Ujang rupina idawala gugat ngan tutuk dugi ka dieu jian. Ai agan Bima teu ngomong-ngomong jeung juragan Ajuna. Kasiman da. Ah, da Bapak mah biasa sok itu.
sok meakeun batur sok meakeun alas bapak mah alas akan dewek Pak bade beres we Pak jang cicing jang turun jang jang tutuk jigana ucu kembang pinatik sinembaran sari tutup lawang si botaka.